ditanya ku malaikat man rabbuka cek Sidina Umar teh pangeran aing Allah ai pangeran maneh Sidina Ali di luhur seserian cek Sidina Ali bener ya Masya Allah kari cek malaikat teh itu pangeran aing Allah sarua sesama pangeran Allah kok make rupa nu ieu cici eta malaikat diteruskan wa man nabiuka cek malaikat iya digigir ta nabi ta digigir aing ngarendeng ngingeana ta cek nu saurang deh emang ieu saha ieu Umar atuh kunaon ditanya ya Umar mah mau ditanya cek yana jawara ta mah tuh beuteung ngalaleos kae kada ulah ngalaleos robah banget ulah make banget anu nyingseun mukminin kafir Yahudi Nasrani silakan make banget nu mana bae ge tapi mukminin ulah make banget euy awas ya mun make banget tu ieu deui awas wae malaikat lapor Gusti Allah Gusti kuara ieu mah jelema cak Gusti turunkeun banget sia rupana beres Sayyidina Ali seserian kapangi kan baca seserian Ali kunaon maneh mata daku kun make seserian aduh nyata cek teh anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek ada dilawan ku kula ternyata kabeneran bener ditanya sakumaha tadi tah kajawaraan Sidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir tepati sieun jasa tepati serem jasa rada lah rada bahkan dititahkan ku Sidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah kekasih Allah ulama-ulama sholihin awas kudu make senyum seetik Sidina Umar bahara jasa dah bantah kaya nah malaikat teh lamun nanya wali teu keras bab ingat ancaman sino awas ya kowe eta Sidina Umar maka malaikat diancam teu kira-kira tah nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Sidina Abu Bakar Siddiq cinta ka Sidina Umar cinta ka Sidina Utsman cinta ka Sidina Ali lantaran